Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 7 Agustus 2025. Dina suratul Ra'di ayat ke-35 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati ari perumpamaan sawarga na Allah teh. Alati anu wa'idal muttaquna dicawiskeun disadiakeun dijanjikeun al muttaquna pikeun jalma nu taqwa. Naon ari jalma nu taqwa teh nyaeta intisalul awamir wajtidamun nawahi. Artina mengerjakan naon anu diperintah, mencegah menjauhi apa yang dilarang dicegah. Salajengna eta jalmi anu takwa tajari anu mengalir mintah tiha tina hanapeun pepohonan sawargana Allah anharu pirang-pirang sungai aya sungai susu, sungai mata air biasa, sungai madu, sungai arak dah teu haram ke maharak oge jeung sungai-sungai nu sajena. Akulluha jeung ari itu dahareun surga tegesna bubuahanana daimun selalu berbuah selalu ada tidak pernah ngaraneg atanapi teu kapangaruhan ku musim teu aya usumna teu kabatas ku usum selalu berbuah. Wadilluha jeung ari itu iuh-iuhna sawargana Allah sejuk terbentang luas tanpa batas. Tilka ari itu sawargana Allah uqba eta teh persinggahan terakhir, tempat terakhir pikeun saha tempat nu terakhir teh alladzina taqau pikeun jalma-jalma nu takwa nu sebatkeun tadi. Wa uqba jeung ari tempat persinggahan terakhir atawa kampung halaman terakhir pangbalikanana al kafirina jalma-jalma kafir annaru nyaeta neraka jahannam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salajengna walladzina jeung ari jalma-jalma atainahumul kitaba anu ku kami saur Allahum dipaparinkeun eta alkitaba tegesna Al-Qur'an waktos harita yafrahuna maranehanana bararungah tina naon nu diturunkeun atawa dihukuman ku Al-Qur'an bima unzila tina naon perkara anu geus diturunkeun ilaika ka anjeun Muhammad. Wa minal ahzabi jeung aya ti sagolongan ahzab atanapi sebagian golongan mayungkiru jelma-jelma nu ingkar ba'dahu kana sawarehna Quran. Cenah Quran teh ieu teh sesuai kudu direvisi loba malaranganana sedengkeun laranganna teh karesep unggul. Zina, minuman, judi eta karesepna manehna mah ingkar da asa dilarang. Saterasna kul bajakeun ku anjeun Muhammad innama saanyana ari ieu perkara ari ieu Quran ari ieu aturan umirtu eta teh diparentahkeun ka kuring saur Kangjeng kitu bajakeun an a'budullaha kana yen diparentahkeun kudu nyembah ka Gusti Allah kudu ibadah ka Gusti Allah wala usrika bihi jeung teu meunang nyekutukeun teu meunang musyrik bihi ka Gusti Allah ilaihi ngankur ka Allah hungkul adu kudu nyeru urang sadayana ka batur atawa kudu ngadoa urang ka Allah hungkul wa ilaihi ma'ab jadi ka Allah hungkul ma'abi tempat pangbalikan. Saterasna wa kadzalika jeung ari itu kajadian nyaeta Al-Qur'an anzalnahu diturunkeun hu eta ka Al-Qur'an hukman ngarupakeun hiji hukum anu pasti anu jelas aturan ti Allah
pikeun jalma-jalma sadunya. Arabian eta teh ku basa Arab. Sabab basa Arab mah ngan cakup seueur dunia anu terangan 22 negara sareng 5 rumpun Arab. Begitu luasna basa Arab mah di Jazirah Timur Tengah. Wala ini tabata jeung lamun tama anjeun nuturkeun ahwa ahum kana hawa nafsuna jama-jama kafir. Ba'da maja'aka saatosna datang ka anjeun minal ilmi tina ilmu pengetahuan malaka teu aya pikeun anjeun lamun nuturkeun hawa nafsu minallahi ti Gusti Allah miwaliin tina pelindungan tina panyalindungan wala waqin jeung teu aya anu bisa ngajaga ngariksa ka anjeun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun nuturkeun hawa nafsu di yaumil akhir Allah berlepas diri maha hayang nulungan tina siksa maha hayang nulungan tina sagala anu ditibakeun ka urang. Mudah-mudahan urang sadayana kengeng perlindungan ti Allah di yaumil akhir kalayan dijaga diraksa tina seuneun neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.